Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji sendarang syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwassalam salam mugia salalamina dilimpah ruahkeun ka junjungan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna, tabiina, tug dugi ka urang salaku umatna pamuga-mugi ngengingkeun sapaatul uzma timantena. Amin ya rabbal alamin. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, pamuga-mugi hidup sadaya daramang senantiasa ngengingkeun panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Sateu acan dikawitan, hayu urang bika sami-sami ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna Bapa bade tumaros, cung saha anu masih emut pangajaran saminggon kapengker pertemuan kahiji. Ayo saha nu masih emut? Leres pisan. Dina pertemuan anu kahiji hidup sadaya parantos diajar ngeunaan kakawihan oray-orayan sareng materi ngeunaan olahraga. Alhamdulillah hidup sadaya emut nya. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana. Dina pertemuan kadua hidup sadaya bade neraskeun ngeunaan tema 5 kaulinan jeung olahraga. Tujuan pangajaran kahiji meragakeun pemanasan sateu acan olahraga. Sabab kacida penting pisan sateu acan olahraga kedah pamanasan heula. Teras anu kadua hidup bade diajar ngeunaan kalimah wawaran ngeunaan olahraga dumasar tina gambar. Tah kanggo saterasna kalimah wawaran ku Bapa bade didugikeun di slide berikutna. Mung sateu acana kanggo praktek meragakeun pemanasan sateu acan olahraga ku Bapa dipasihan videona. Hidup sadaya mangga tiasa ningali contoh pemanasan sateu acan olahraga. Kanggo saterasna hidup sadaya bade diajar ngeunaan kalimah wawaran. Naon hartosna kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran nyaeta kalimah nu gunana pikeun nepikeun beja atawa ngawawarkeun hiji perkara ka batur. Dina wangun kalimah wawaran ditungtungan ku tanda titik. Eta anu disebut kalimah wawaran. Kanggo contona kalimah wawaran dumasar kana gambar olahraga. Contona hiji, Asep jeung Denny keur main tenis meja. Teras anu kadua, pun lanceuk angkat nganggo sapeda ka bumi nini. Tah eta janten conto kalimah wawaran dumasar kana gambar kagiatan olahraga. Muga-mugi hidup ngartos sadayana. Alhamdulillah pangajaran pertemuan anu kadua parantos rengse hidup sadaya tos diajar anu kahiji nyaeta ngeunaan kegiatan pamanasan sateu acan olahraga nu kacida pisan seueur mangfaatna. Kanggo contoh pemanasan ku Bapa dilampirkeun video dina Google Form. Teras anu kadua hidup
parantos diajar ngeunaan kalimah wawaran dumasar tina gambar kagiatan olahraga. Kanggo salajengna supados hidup langkung ngartos aya tantangan. Latihan anu kahiji peragakeun kagiatan pamanasan, teras dipoto kintun ka bapa potona cekap sapoto. Teras anu kadua ngeunaan kalimah wawaran damelkeun kalimah wawaran kanggo soalna sami aya di Google Form. Hatur nuhun kasadayana, hayu urang sami-sami tutup ku doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.